tapi tadi acan. Naon anak? Acan ngesian. Oh, sumuhun kayak orang pakaulan. Pakaulan juga. Gara sok nyalawer di dewa. Ayo jang. Sok. Eta ningali manehna mini motah kitu. Atuh udah meuni bunga aki teh. Heuh teh mah nya di dinya dieu loba nu ngeureusiannya. Alhamdulillah ongko maneh teh boga keur meuli beas. Nya aya keur ngagantian make up. Aduh eta make up sagala. Make up meureun make up. Salah. Udah tulisanna make up. Ya ba sendal maneh mah jangkung sabeula sendal saha eta aduh ngerakeun pisan. Apaleun nya mah ayeuna teh mode zaman ayeuna. Nu zaman ayeuna mending ngerakeun eta sendal kawas kitu aduh ampun ting Gusti Nu Agung. Barudak ayeuna mah can rapaleun ieu mode zaman ayeuna kieu 2024. Betul.
Ya, mending mengawiwirang maneh mah. Ayo urang teraskeun lampahan ini. Hawatos diri cangkeulun. Panaseun ongko. Reup angin ririh heula di dieu keur upacara ceup sora simpe heula wa seja cacarita Sampurasun kasep wilujeng sumping di tempat bingah uak kapapancenan kangge mapag hidup mudah-mudahan hidup sing tiasa ngajalin rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah para lun lain mantunkeun lain ngebagdakeun palias kabina-bina lain musik ulah mandi hapunten anu kasuhun jalaran uak kapapancenan ku sepuh hidup mudah-mudahan hidup sing lancar sing tiasa ngabina rumah tangga anu lancar sing dilancarkan sedayana mangga jangan kurang papat sampun wanebarkeun sumping tuh atra ngalet ngalabring dergending geura ramekeun bral miang geura papageun brul payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun
Tolakeun hanjuang siang tancepkeun handelem sieum dina jantung anjeun duaan teudeun sampereun mangsa ek datang pasangkeun supaya cinta kaitkeun pasini batin sina gumulung ngajadi hiji cangreut sing pageun mangkade udar tembongkeun deudeuh kamemet tepungkeun rasa kanyaah sina gumulung ngajadi hiji geraprak simpai rasa duaan. Sakitu nu kapihatur upacara adat mapag panganten di Pribaru Sakula para kanca. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna bidzalika layatil liqaumin yatafakkarun. Yang kami hormati keluarga besar Ananda Dedi dari Depok, Bapak Hoer Muhtar beserta rombongan. Keluarga besar Bapak Kolonel Yasa Nuryasa STMM, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili tokoh masyarakat, tokoh agama, para tamu undangan yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor, dan hadirin undangan yang berbahagia, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curah rahmat dan karunia-Nya. Di pagi ini kita bisa bermuajahah antara keluarga dari Depok dan keluarga besar dari Majalengka, dari Desa Ciranjeng, Jawa Barat. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak dari Kantor Urusan Agama. Sholawat beserta salam semoga selamanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku hambanya. Mengawali acara pada kesempatan ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian acara pembukaan selanjutnya serah terima dari pihak calon pengantin pria dan penerimaan dari pihak calon pengantin istri.